Lamun Bapak gaduh bebek tilu dipasihkeun hiji tinggal sabaraha? 2. Dion abet cicing wae. Dia teh seneng bebek, Pak. Pik, ngarasel Pik. Ayo asal istirahat teh. Minta tarusingan bebo, Pik. Kan mana bisa tarusingan? Sok cing. Tebak ya, Pik. Sok. Namun Bapak ninggang suku jeung beas ninggang suku nyerian mana sok?